Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra-mitra dongeng anu teu boleh dipihormat ku sim kuring, wilujeng patepang deui dina raraga ngadangukeun deui hanca carios anu katunda dinten kamari. Pamugi wae para wargi nuju aya dina kawilujengan, aya dina panangtayungan kersaning Gusti Jat Allah Rabbul Alamin. Sehat lahir, sehat batin, bari gidulurku kabagjan utan wates uangeuna. Kalayan sim kuring teu oleh ngaturkeun mangrewu-rewu rasa nuhun kana kasetiaan para wargi anu teu oleh mikareustun mikasono kana dongeng-dongeng Sunda pidangan Andang S. Argayuda Channel. Kalian dina dinten ieu sim kuring sejanraskeun carita misteri anu judulna Nyorang Alam Siluman. Kalian dina waktos ieu teh nincak di bagian katilu. Dina ieu episode im kuring seja nyarioskeun Wisnu Kamandaka anu bade ngajugjug ka mumunggang Gunung Pataka. Anu maksudna nyaeta seja moksa dina anggoning deleuman ilmu gaibna. Nanging di satengahing perjalanan di leuweung geledegan patepang sareng nu geulis. Ya antukna sasarengan menuju ka gunung, tapi waktu di puncak gunung nu geulis teh ngadedak leungit. Pamugi wae anu didugikeun ku pribados tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajantenkeun pangbeberahmana. Atuh sasireun sabeunyereunana mugi aya mangpaat kanggo sakur anu ngadangukeunana. Margi carios mangrupikeun kajantenan nyata nya, sanes fiksi. Mudah-mudahan we janten pangaweruh kanggo ngadongakeunana, kanggo anu ngadangukeunana dina anggoning hal-hal anu aya patalina sareng bangsa-bangsa jurig. Mangga para wargi wilujeng ngadangukeun pun awitu astuna masidam. Mugia sarira salawasna aya dina kamuliaan. Nyorang Alam Siluman bagian katilu karyana Andang S. Argayuda, karya sim kuring. Hiji poe rebun-rebun keneh Wisnu Kamandaka geus sruk-srek ngayun lengkahna dina jukut-jukut nu suub ku ibun. Malibiran lamping nunang tawing muru umunggang gunung. Renghapna nu beuki eungap, keteg jajantungna nu daligdug teu puguh endagna, teu ieu jadi karujit pikirna, teu dipalire. Lengkah-lengkahna angger nikreuh, sumeleket nete akar ngeuming jangkar. Basa anjog ka puncak dasir, hiji puncak jajalaneun ka mumunggang Gunung Pataka. Hatena galecok ku rasa helok. Yur angin gunung anu sumilir, ning trimkeun atina anu salila ieu teu oleh kolear simbar.
alam nu ngemplo hejo tetempuan anu awas kejauhna endah lir di alam impian dina renghap-renghapna anu ampir paragat dayagdag awak Wisnu anu rampoh poe teh nangkarak bengkang dina amperan jukut anu masih beus kuremis reup manehna peureum marigikeun pikir jeung pangrasana panglamunana ujug-ujug ngajaul ke alak paul nembus labirin sagala kejadian anu geus kasorang ku dirina mangsa katukang ngadon bruh breh ku malangkang leuweung nu simpe alam nu ngahenang-hening lir anu mepen di hatena sagala kapurih jeung kang beubeurat hirupna ngadadak sirna sakedapan kaganti ku rasa iuh jeung lindukna sanubari tapi dina keur kaayaan kitu Wisnu teu nyadareun yen aya sapasang panon anu cireuleuk hideung keur ngawaskeun dirina ti kaanggangan aya wanoja geulis ngadon teu antem ka dirina engkang nah nganggo-nganggo dina lemah kunaon engkang teh eta wanoja geulis teh ngadeuketan bari tumanya ka Wisnu bangun heran sabab aya lalaki keur ngagogoler dina jukut bari siga anu pias ieu wanoja geulis teh teu puguh ti mana ngucunghulna duka ti beulah mana rongheapna teu kajeung ti mana datangna bet ujug-ujug tumanya ka Wisnu Kamandaka ku sora anu halimpu harita Wisnu Kamandaka keur ngagogoler bakat ku kacapean teu jantungna daligdug teu puguh endagna renghap-renghapna ngadadak eungap jadi ngagogoler di dinya teh ngareureuhkeun kacape Wisnu Kamandaka ngorejat hudang laju culang cileung breh dina handapeun tangkal waru anu teu jauh ti manehna aya wanoja alus rupa keur imut teleb bari neuteup ka manehna diraksukan ka baya warna hejo disinjang batik rereng rambutna anu ngarumai panjang ririaban katiup angin gunung geulis teu aya banding ente kuda naon mung ukur nuju ngareureuh rehna ieu jantung ngadadak daligdug teu puguh endagna dupi anjeun saha sanajan ngarasa kaget liwat saking Wisnu teu burung maksakeun ngajawab bani anu geulis kituna oge bari arap-ap eueup kasima ku tetempoan kacapean panginten engkang rehna mulih nyorang tanyakeun anu netep bari rembet kurungkun ari kitu engkang teh bade angkat ka mana nu geulis teh sonagar biar budi cumarita di barung imut anu kareueut imut anu nginca matak ti belat pada lalaki carita anana ditungtungan ku pananya ari maksad mah bade ka gunung nanging liliwatan teh geuning rembet kurungkun dukun sariara antukna teu benak jalan Wisnu ngajawab nu geulis kalian tatag teu kasima deui siga tadi bakuna mah nu geulisna bet kacida sonagarna cumarita sawelasna di barung ku imut sareng abdi gerayu kalasan abdi oge bade ka gunung nu geulis teh kalah ngajak bareng ka Wisnu Kamandaka da cenah manehna oge rek ka mumunggang gunung
jadi bisa lumampah babarengan. Dupi kitu salira teh saha sanajan nu geulis ngulangkeun dampaleungeunna tapi Wisnu Kamandaka teu buru-buru nyampeurkeun. Anggur tumanya heula kana ngaranna da ceuk pikirna ku asa piraku babarengan lumampah can silih wanohkeun. Utama nama Wisnu teh ngabogaan kacurigaan. Sabab asa araraneh di tempat harah-raheut make aya awewe geulis. Jadi cek pikir Wisnu mah ieu wanoja teh pasti sabangsa dedemit atawa siluman. Nami abdi mah mayang arum engkang. Kunaon engkang teh siga anu curiga ka abdi? Isangki jurignya peda aya di leuweung. Nu geulis ngabejakeun ngaranna anu kacida endahna. Payus jeung tangtunganana anu sampulur laur tangtung. Pakulitan ngahumbut kawung. Duh hapunten Nyai, teu pisan-pisan yang kajurig ka salira. Ongkohan sing nya jurig oge teu sawios. Margi ieu mah jurigna oge geulis. Wisnu Kamandaka nyerengeh tapi hatena mah ngarasa kaget dume iwanoja teh bisa nebak eusi hate manehna. Yeh ari engkang piraku bade bogoh ka jurig kateu ari. Nyimas mayang arum ngadilak laju ditungtungan ku imut ngagelenyu. Sorot cacana jumrelat lir jam paring mesat tina gonewana. Nembus parat tiduk jantung Wisnu Kamandaka. Henteu bogoh teh kanu geulis. Wisnu Kamandaka ngarasa kataji ku mayang arum. Keur geulis teh cebaning dareh deh alus budi parangi. Sanggeus puguh wanoh mah Wisnu Kamandaka teu nunggu dua kali diajak. Langsung ngagedik nyampeurkeun nu geulis. Barang deukeut selangsang seungit kasturi mata kebek kana ati. Saterusna duanana leumpang bareng ngasruk nyuai-nyuaikeun rungkun anu pating runggunuk. Tapi Wisnu leumpangna teu kaur kebat sabab panonna maling-maling reret wae kanu geulis. Rarai nu ngadaun seureuh, halis nu ngajeler paeh, soca anu cureuleuh matak moho kanu nenjo. Waktu Wisnu ngaliuk anu maksud rek neuteup deui nu geulis, kabeneran mayang arum oge keur neuteup manehna. Atuh prok dua pasang panon teh paadu teuteup. Jajantung Wisnu ngadadak koler simar. Sorot caca nu geulis ngaruntuhkeun ka bedang wang kelangna. Belanyeh nu geulis teh imut mani ngagelenyu. Laju duanana pada ngabalieur ka pi asem. Pada-pada ka piring leutik. Engkang mah eta soca di umar wae mani matak isin. Mayang arum ngelemes pere diteuteuk wae ku Wisnu Kamandaka. Saterusna ngarandag lebat tangkal seno keling. Awakna langsung disarenekeun. Sigana hayang ngeunreureuh sakedapan. Peda ku kacapean meureun. Duh punten Nyai. Rumaos panon akang mah pamininggal nu geulis teh sok ngadadak hejo. Terastar daekeun cicing, gular-gilar wae siga anu rungsing. Buru-buru Wisnu sesadu minta diampura, darumasaeun geuning boga panon teh hayo wae nyaba. Tu darek teu kitu kumaha, ieu wanoja geulis teh teu oleh mere budi anu matak kataji. Hejo panon anu kitu teh engkang teu payaan. Teu kaup ningal nu geulis langsung bogoh. Nu geulis teh cariotanana siga anu ngajejeleh ka Wisnu Kamandaka.
Tapi budina mah angger biar marah mai. Imutna teu boleh ngareka tina lambeuna anu ngagon dewa. Nandakeun dien manehna ngarasa suka. Ke punten ngaseula sakedap parawargi sakantenan sim kuring sejak ngiring emutan ka parawargi anu kalersan nuju ngadangkeun ieu dongeng. Bilih YouTube-na teu acan di-subscribe, punten di-subscribe heulanya teu aya sanes supados di mana sim kuring medar di lalakon enggal dina kalajengan ieu carios tiasa langsung nembongan dina YouTube parawargi. Kalian tong hilap like-na oge komentarna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mangga urang lajengkeun. Tapi panugeulisna oge langki saumur nyunyuhun siranu ieu oge nemean tepang sareng nu geulis siga nyai. Wisnu kamandakan malah nu geulis teh bari nyerengeh. Kayungyuneun ku kekecapanana jeung ku sorot-sorotana nu geulis. Da emang lain ukur tetampuan Wisnu wungkul. Saestuna mayang arum teh geulis. Raraina ngadaun seureuh. Pangambung mancung, socana curuleuk hideung, lambeuna anu ipis ngagondewa teu oleh direka ku imut anu ngagelenyu. Engkang mah, yu urang neraskeun di lumampah. Kan saurna bade ka gunung, tapi kala ngaheureuyan we abdi. Mayang arum ngobahkeun awakna, laju leumpang deui muru ka gunung. Lengkah-lengkahna ngalageday lir macan teunangan. Matak gergeteun kanu marenganana hayang ngarewak. Tebih keneh ka situs pancalikan teh nyai. Bari leumpang Wisnu Kamandaka nyempetkeun tumanya kanu geulis. Sabab ceuk pangrasana asa geus jauh leumpang tapi anu rek dituju can ke tepi keneh. Tos caket engkang tuh di mumunggang Gunung Pataka. Nu geulis ngajawab bari tunjuk ke palebah mumunggang gunung. Angger ngajawabna teh teu oleh dibarung ku imut. Imut anu matak poho kana kacape. Oh sumuhunnya tos caket geuning. Wisnu Kamandaka ngainyakeun kana panuduhan nu geulis. Emang katempona mah geus deukeut, tapi adi di sorang mah geuning masih jauh keneh. Kunaon kitu capek engkang teh. Saurna Kang Wisnu Kamandaka teh saurang jawara anu kasohor. Piraku bade boleh ku ukur nyorang gunung. Nu geulis langsung tumanya beri neuteub belanyeh imut deui.
kecap-kecap nalir anu nganahana ka Wisnu Kamandaka. Jeung deui anehna teh make apaleun yen Wisnu teh jawara. Nah make bisa kitu. Padahal mayang arum teh karek tepung harita jeung Wisnu Kamandaka. Moal capek disarengan kuno geulis mah, cetek sakieu mah. Sanajan kedah nyorang leuweung geledegan, sanajan kedah mojayan walungan anu kercaah dengdeng, moal burung disorang. Kekecapan Wisnu Kamandaka nandakeun hatena mimiti kagembang kuno geulis. Emang saknyana sanggeus tepung jeung Iwanoja geulis, kacapena ngadadak ngilang. Engkang mah asana teh ti tadi nyebat bae geulis ka abdi. Ari kitu abdi teh geulis. Mayang arum ngalieu, treup panonna neuteub seukeut ka Wisnu Kamandaka. Pelanyeh imut deui. Geulis teu aya banding. Salira jangkung lenjang, cangkeng lengkeh lir papanting. Rarai ngadaun seureuh, pangambung mancung, soca cureuleuh hideung. Rambut komplok hideung, geuling muntang. Mata kabungbu lengan para laki. Bari lempang duanana terus we silih tempas obrolan. Engkang mah tiasaan ngareka-reka basa manisiga pujangga. Boal leres engkang teh ejo panon lalaki tolo heor. Mayang arum nyikikik tapi lengkah nama terus we ngeureueuh beuki jauh. Dipapaliaskeun sanes lalaki tolo heor akang mah sumpahna oge daek salamet dunya akhirat. Wisnu Kamandaka kekepehan disebut lalaki tolo heor kuno geulis. Sok sanajan aya karumasa. Tapi buru-buru disebutan sieuna nu geulis kapapanjangan. Tepat lila serog kapadataran lalening. Ukur aya jukut-jukut anu ngemploh jeung kekembangan anu keur meujeuh laligar. Cek leungeun Wisnu ngarawel rema-rema nu geulis. Kerwak nu geulis teh malik ngeranggem. Antukna duanana leumpang bari silih cekel. Dua hate ngadadak masket. Karasana ku Wisnu Kamandaka mangsa harita lir aya manghyuta ungkara anu ngadadak pagaliwota sajeroeun dadana. Loba anu hayangeun diobrolkeun ku Wisnu tapi teu warateun ngedalkeunana. Antukna duaan tonggoy leumpang bari silih genjang. Mapai-mapai leuweung anu harieum ku tangkal-tangkal jarangkung jeung tinggulayutna ari hoe. Beki muncak halimun beki kandel. Tetempuan heureut ka kalangkangan pepedut. Lengkah-lengkah nu perumai rembetna rungkun-rungkun saliara ngadadak kateuk. Sabaraha kali nu geulis ditolonjong tapi buru-buru direwak ku Wisnu bari terus ditangkep. Geus kitu belenyeh nu geulis teh imut. Leungeunna langsung ngarangkul pageuh kana punduk Wisnu. Reos napas nu geulis ngeleketek ke lalakian Wisnu. Hawa panas ngadadak nyiak kana sawak awakna. Ngan kerwak weh nu geulis teh ditangkep beuki pageuh. Selengseng tina awak nu geulis wangi kasturi. Pabaur jeung sengita kembang gunung anu keur sumedeng bareukah. Kang nu geulis ngagrolirih ka Wisnu Kamandaka.
sorot canang ngadedak linduh. Awakna ku meleset siga nu teu kedah cicing. Tapi samemeh aya kajadian anu aneh, nu geulis teh langsung ngaleupaskeun dirina tina rangkulan Wisnu. Aya naon Nyai? Wisnu asa kagebah keur anteng ngarasakeun endah jeung nikmatna ditangkep nu geulis. Manehna ujug-ujug ngagerinjal. Parantos dugi engkang, kan saurna bade ka situs purbakala pancalikan. Tah ieu tempatna. Horeng nu geulis teh ngabejaan ka Wisnu Kamandaka yen geus anjog ka tempat anu dituju. Wisnu kabang balerkeun ku nyipta kabagjan jeung nu geulis, nepi ka teu nyadar yen leumpangna teh geus anjog ka nu dituju. Oh sumuhun geuning teu karaos soreng tos dugi. Tapi ieu situs ditinggal karuhun kaluhur bate mani baralaki ieu batu pancalikanana rek meh kakubur ku kalakai. Sanggeus karuhan tepi mah Wisnu Kamandaka langsung darat-darat ka sabudeureun eda tempat. Sakulingna oge barala da puguh tara aya anu ngarumat. Atuh datarayan pirajenan sumping ka ieu tempat ari sanes engkang mah. Bari kituna oge engkang sumping ka dieu teh teu niti 10 tahun sakali. Mayang arum cumarita nempas Wisnu Kamandaka. Sanggeus kitu laju ngulungan rangrang dipake sasapu di eta patempatan. Keun ku akang wae Nyai, etang-etang bakti ka karuhun. Nyai macalik we ngareureuh. Wisnu ngarebut rangrang nu dipake sapu ku mayang arum. Saterusna dipake ku manehna. Kalkai awi anu ngampar minuhan eta tempatnya disapukeun. Tapi salila keur bebersih, Wisnu weleh nyempetkeun ngalileukan nu geulis. Kalian nu ngalileukan oge nu geulis teh teu waleh ngabagiakeun ku imutna anu kareueut. Ngajadikeun Wisnu Kamandaka beuki segut dina bebersihna sabab ditempokeun ku nu geulis. Basa eta panempatan geus leuning tina kalkai awi anu satadina ngampar. Laju Wisnu malikeun awakna anu maksud rek ngajak cumarita ka mayang arum. Tapi hati Wisnu ngadadak sumeblak. Jejangtungna koler simbar. Geuning nu geulis teh beut geus teu nyampak di eta tempat. Mayang arum ngiles teu puguh ka mana ngaleosna. Ukur nyesakeun wawangi anu ndebak irungna. Seungit minyak kasturi. Lakadalah jadi nu geulis teh tetela lain manusia. Sabab lamun jalma mah pamohalan bisa leungit dina waktu anu ngan sakiceuk. Wisnu ngagerenang bari ngeluk alum, hatena ngarasa hanjelu. Boros satadina mah asa pinagi bagja bisa direjengan jeung nu geulis. Ari pek geuning nu geulis teh bangsa siluman. Ari engkang jalmi abdi mah mung tos benten alam sareng salira. Aturan engkang tasurumpaheun ka ieu tempat. Jug-jug aya anu nyoratan katinggal sora mayang arum. Nyai, mayang arum. Wisnu Kamandaka gegeruan ke mayang arum. Bari luak liuk. Susuganan jirimna katembong deui. Tapi najan hantem di geruan, mayang arum miles teu kadeungeuh di sorana pon kitu deui jirimna. Wisnu Kamandaka ngahuleng miraga meneng. Hatina sumeblak raraseun kana kajadian anu karek kasorang. Pikirna kumalayang nutur-nutur hareung asih nu teu kungsi ngajirim. Tangtungan nu geulis lir anu ucang angge dina panglamunanana. Tapi sanggeus rada lila,
Wisnu kamanaka langsung usap banget beristighfar. Laju ingetan deui kana maksud pangna manehna ngadatangan mumunggang gunung. Wisnu kamandaka sanggeus tetek deui pangrasana langsung merubah batu pancalikan anu lemprah. Saterusna sila mendekok dina luhur batu pancalikan. Salujeng pamaksudanana anu boga niat rek ngadon moksa. Reup panonna dipeuremkeun, batina dihirupkeun, jiwana gumulung dina rasa anu banglas. Ngaleungikeun ka bedang wangkelang, nyirnakeun pikir tina baroboda kahirupan dunya. Laju lelembutanana jumrelat nembus labirin. Basa Wisnu geus rek mehreng sewiridan, aya angin tarik nebakana tonggongna. Tapi anginna teh anehna karasana panas. Langsung nyak serak kana sawak awakna. Kalayan anu leuwih aneh teh satadina Wisnu teh ngarasa leuleus ku kakacapean. Tapi sanggeus aya angin anu niup tonggongna ngadadak jagjeg waringkas deui sapada harita. Alhamdulillah aya pitulung geuning ti kersanya rumah kawasa. Aya angin panas kana tonggong, awak jadi waringkas deui. Wisnu ngagerendeng sajroning hatena, manehna can ngartieun naon pangna aya angin panas nebak tonggongna. Sabab dirina masih keur husu dina moksa. Sanggeus rengse dina moksa, Wisnu kamandaka nguniang tina silana. Langsung ngalieu ka palebah tadi datangna angin panas anu nembak tonggongna. Ari breh ditungeunana bet aya orai hampir sagede tangkal kalapa keur ngalingker. Huluna nyang hareup ka manehna. Eta orai aya di sagedengeun atarpi di antara rungkun-rungkun awi. Allahu Akbar. Wisnu lain deui kageteunana. Sabab di hareupeunana ya orai raksasa. Jadi anu tadi niup tonggong manehna teh horeng orai raksasa. Tapi eta orai teh bangun lindeuk ka Wisnu kamandaka, teu nempokeun anu rek niat jahat. Malahan kapan tadi oge nulungan Wisnu ku niupkeun hawa panas kan awakna. Wisnu kamandaka surti yen ieu orai teh lain orai samanea. Pasti wujud tina ratu jin anu aya di eta situs pancarikan. Ceuk basa sejenna mah pasti anu ngageugeuh mumunggang gunung Pataka. Sanggeus nyadar yen eta orai teh lain orai samanea, Wisnu langsung gegerendengan mapatkeun aji pangawasana. Ngalakukeun hubungan batin jeung eta anu ngawujud orai raksasa. Telila sanggeus diparancahan eta orai teh ngaleor ngajohan Wisnu kamandaka. Saterusna ngiles teu puguh ka mana ngaleorna. Alam pileuweungan di mumunggang gunung Pataka ngadadak simpe. Situs purbakala ditinggal kerajaan Galuh Purba ngabige di tempat asalna. Tapi dangiangna masih nembongkeun jati dirina. Ngan anu jadi pikir Wisnu kamandaka teh ari nu geulis jeung eta orai naon pancakakina.
Pun para wargi rupina carios nyambung anu judulna Nyurang Alam Siluman bagian katilu dicekapkeun mung dugi kadi enjing atanapi pageto manawi urang di parang umur anu panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu carios. Bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Kersang hapunten kana sanes kanten kaluluputan kalepatan simkuring dina anggone ngadugikeun ieu carios. Bilih kirang nyugemakeun atanapi seulepatna hapunten anu kasuhun. Wilujeng kantun para wargi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.